Aduh, karsel amatnya. Si Atang, wah kieu keur ngoreng. Si Otoy keur dibuat deh. Kok masih botol mah? Sekolah SD gak lulus-lulus. Liur panggil kieu mah. Untung kasih noble. Cas kental aing. Anu sok menghibur. Noble. Nah, dan kesukaan aing. Aing tinggalkan ku budak. Astagfirullah. Mbak aing can diparaban deui. Ieu aing kaburangan dak. Tunduk. Tunduk. Kemana mbak aing dak? Lolos lewat kenteng. Ing. Ceng. Ceng. Aduh, kemana si Aceh? Ceng. Aceh. Di jero gini si Aceh kemana? Itu si Aceh. Sampai kena. Ceng, gudang ceng. Ih, sare bae sia. Sia mentas di mana ke sarung tangannya poe kieu. Ih, pokok yang kaburangan mantas nonton gole. Saya jeung cili lentah mah. Ceng, saya mungkin mbak aing teu. Ih, atuh puguh. Sia nu boga embe kudu nanyakeun ka aing teh ya. Ih, puguh ngolos lewat kenteng. Makana gemeng, lamun boga embe teh bere kasur jeung bantal. Aing teu ngabrag. Ambena bikang ka badot. Badot puguh ceng. Belu aing, badot teh badot deui. Si Ahmad ceng kuing teh digero-gero. Wih, sia mah korek teh dari sorangan aing. Betul. Coba sih ngomong ka aing teh amun ka urat. Ih, orang geng bolot. Dikritik sih dijeng gencrot ku aing. Sia kunaon Aceh ngalamun? Si Mila, bebene aing. Rek wari teu balik-balik pan. Sia mangalamunkeun nu eueuh. Toh, hese geus ngambatinan main jeung si Mila. Perasaan pan geus kieu mah teu ngeunah dahar, teu ngeunah ngising. Wah, ceng, sia kitu mah kuaring geus bocor. Si mah aing ngabandut sama deui ieu. Kamari boga bebean sayangan kudut di leuweung pasir pada geus ngaliberkeun. Teu endah boga bebean teh nya. Itu langsung kena cungcen kitu duaan. Yakin lah. Sari ngomongkeun aing nya. Bisa denge-denge atoy. Datang-datang yang berbahaya dong si botol. Ceng, masih datang si Otoy nyalakeun ka aing. Bener-bener saya kudu diganti klep ieu mah ceng. Sia kita, buksi anu ganti klep mah. Gila aing gong bekesrek bae.
Enggeus. Karena gue serius mah. Isin jadi dengan lagi. Lah, saya geus sarua toy bisa bae ngomong nama. Saya geus sarua dong buut. Ih, tapi ursia botol. Kasihan yang ngomong ka aing teh ya. Ah, bener toy. Ku bisa bancau hasim sungut nasi mah. Sudah ulang ngabreng-breng be do manuk beo. Sakitu amat dah ka aing teh ya. Ih, Kono lewat. tidak kayak ke dulunya. Saya ke mana, Ceng? Ih, Toy, pulang main cacak yuk. Aduh. Wow. Ih. Mana si Konong ya? Tadi duluan aja si Konong lewat. Konong imun buek. Ih. Maju dulu ya. Aduh. Ini duluan aing ke mata aing salah. Toy, kita nungguin 4 galon. Hop run. Egel tas si Aceng. Ceng, gue udah dulu ke kain. Tinggal 5 aing mah. Terima kasih si tol. Uyuan saya hirup ge. Woi. Kita masih nutur kenain. Itu Ceng, aing mau dia ku si Otoy ta. Kau sih kena ka aing botol. Bukan yang diajak si Aceng. Kabur Toy. Bangke doang. Aduh. Gara-gara si Mila dibahaya, otak aing ruwet. Semut aing geus bocor. Otak aing kudu diganti klepna. Aduh. Meski main kudu di-reset ke setelan pabrik. Weh, Tang, masih masih gitu? Ya sia Ceng ta. Terus nyamper si Kocot, kalah sulu. Tumben sia, ngobrol dia yang eling. Heh, Tang, di kamar game geus eling. Sia tah yang eling mah. Rek mau golok sarangkana doang. Lah sia kamari ge ngobrolnya aing heuras bae dong nu kong satu otak sia. Waduh, Tang. Ai komset mah geus cancang beureun kumaha aing di leuweung. Geus ge Ceng, mangkana ulah mikiran si Mila bae. Aduh, Tang, imagine. Ai teu dipikiran ka bogo aing. Cuma nu eueuh di pikiran. Bagus lah, kumaha sia bae. Gara-gara saya iyo Otoy lah aing. Wak. Atuh iya ada ke. Tah, ih. Pusing dah nonjokin tip aing lagi. Ih, aing. Terus aing balik. Jumlah aing. Lonceng klaim mah. Aing ngajak ngintip duaan, aing nyalakeun ka aing. Ih, curut. Kamana tadi saya sotoy? Yang kabur bae. Lah, Aceng, jelas ya mah. Ngintip karung Goni. Heh, Aceng, saya sampai sakituna gara-gara si Mila. Heh, si mah teu nyosi isi hate aing tol. Nyeri tol, nyeri. Si nya teh rasana hiji cocok kana bool. Peurih tol ditinggalkeun bebek Mila teh ya. Lakuna gawe hiji doang Aceng. Tuh ayam be aing keur ngalumuk. Anjangan ku sia tuh. Heh, botol. Kabina-bina sia. Sia jelema apa lain? Di tangan yang kambe sia aing. Atau aing mah karunya bae ka sia Aceng. Sarungan serengit soranganan. Heh, botol. Si masih kate beku sorangan bae. Gila aing. Sia berkali tuh. Olah aing mau balik sia. Slek si jelema teh sia. Coba budal balik terus di lembur, nyentang jelema naon. Nah, si Ceng. Dibandil ku aing. Tapi ngabandil sanu rusuh. Toy atuh biasa bae ngomong ulah ngegas. Teu sia teh si botol. Ih, sarobe liurna. Gila aing. Sanu gas teu heula. Tuh hasil sia kemana ye? Dibandil bade ku aing. Sarobe liurna sia.
Action. Udah, Bang. And action. Woi, man pancingan. Balon online tembak. Action. Gara-gara sia iya. Pek. Pak kumaha aku teh beurang. Ih. Sia teh ngajak ngintip aing. Ih, aing mah kumaha deh. Action. Ih, itu curut. Kaman tadi jeung si Otoy main kabur-kabur bae. Ulah ngecuri guys, sereng gini. Lah, teh jelas Aceng ngintip karung goni sia mah. Heh, Aceng, sia aduh.